gitu. Tuluina awis sawabi atawa mang tina ganjaran. Bener gitu aya ganjaran teh gitu. Sigana mah eta mangan saukur ngabohong ngabibita we supaya orang semangat ibadah gitu. Jadi orang mah kudu nekatkeun aya ganjaran aya gitu. Geuning mana pokona mah aya we gitu. Ai pi wujudihi tina ayana gitu. Ta definisi ganjaran atau nya artina itu arti ganjaran teh saur Nawawi tina tengahna wa huwa miqdarun minal jazai fil jannati yu'limuhullahu yu'tihi liman yasha'u min ibadihi tapaddulan minhu ta'ala. Jadi nungaran ganjaran teh wa huwa ari itu ganjaran miqdarun eta ukuran minal jazai tina pembalasan fil jannati di sawarga yu'limuhu anu nganyahokeun kana itu ukuran saha Allahu Gusti Allah yu'tihi bakal maparinkeun Gusti Allah kana itu ganjaran liman kajalma yasha'u anu ngarsakeun Gusti Allah min ibadihi ti pirang-pirang hamba-Na Allah tapaddulan harna ngunggulkeun atawa tapaddulan halna anugerah gitu nya minhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala. Pada humaidahkeun kana itu katerangan Abdul Mu'ti Syekh Abdul Mu'ti fi Kasfil Asrori tina kitab Kasfil Asror. Jadi lamun ditanya naon sih ganjaran teh ukuran balasan di surga anu nganyahokeun kana ukuran teh ngan saukur Gusti Allah Subhanahu wa taala gitu. Bakal dipasihkeun eta ganjaran lima yasha'u min ibadihi kajal manu ngarsakeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagai naon? Sebagai anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya definisi naon sih ganjaran teh pokona mah ganjaran. Manya mana mah teu ngarti ganjaran ganjaran teh bisi teh apa ya bahasa Arabna miqdarun minal jazai fil jannati yu'limuhullahu yu'tihi liman yasha'u min ibadihi tapaddulan minhu ta'ala. Cek saha mana eta we Syekh Abdul Mu'ti dina kitab Kasful Asror atawa dikutip ku Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Mirqatus Su'ud gitu. Tuluina awil ikobi atawa mang tina siksaan. Wah bohong meureunan moal aya siksaan teh kitu nya. Dina ati ieu teh disebutkeun. Bohong sigana mah janten mah nyingsieunan we supaya urang teu kedul ibadah cenah gitu. Urang mah kumaha kudu ngayakinkeun gitu nya bahwa kudu nekadkeun ganjaran bener ayana siksaan bener ayana. Anapun can terjadi mah eta mah lain ranah keyakinan gitu nya eta mah karsana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah geuning can aya wae siksaan teh eta mah beda deui urusan. Pokona mah urang ngayakinkeun ayana ganjaran jeung ayana siksaan. Naon atuh aya ganjaran? Ganjaran mah nyaeta wa huwa miqdarun minal jazai ya la yu'limuhullahu ta'ala fi nadiril a'mali as-sayyiati adlan minhu ta'ala walaisa dulman wala zuron. Jadi siksaan mah nyaeta wa huwa ari itu siksaan miqdarun eta ukuran minal jazai tina pembalasan yu'limuhu anu nganyahokeun kana itu siksaan saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala fi nadiril a'mali dina ninggalkeunana atau fi nadiril a'mali tina ninggalna kana pirang-pirang amal as-sayyiati anu goreng adlan halna kaadilan minhu ta'ala ti Gusti Allah ta'ala walaisa jeung lain dulman kadoliman wala juron jeung lain
kagorengan gitu, kalacutan. Jadi hari ganjaran mah tapadulan merupakan anugerah gitu. Ai siksaan mah merupakan keadilan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita non definisi tina siksaan.